Nanyakeun kaula datan nira tangga demam datan nira tangga deman ewu pagulingan Kang Mantri aduh sok rasana Kang Mantri, alah! Aduh, ingat Kang Mantri, hampura Rayi, hampura, sadaya-daya tuh nak Kang Cekang, gas Rayi. Bagja akang bisa papanggih di dia sok rasana hampura akang muah naik di tanggal buah deui muah hampura sok rasana kiningan akang kumaha dipusir daya teh rame Kang rame Rayi akang terus kengeng damel acan nyata akang teh bingung Rayi bingung naon Kang bingung akang teh dipentes ku raja negara Maespati malah moal bisa mulang deui akang ka puseur dayeuh Maespati sabab yakin akang moal sanggup minahkeun Taman Sriwedari jadi akang teh kapeto pikeun minahkeun Taman Sriwedari anu aya di gunung atau puncak Gunung Untara leres kusaha Kang ku Prabu Arjuna Wijaya eta tuh geuning da akang mah kitu nu mata Kang sagala rupa pasoalan oge ulah gengsi atuh ulah era dibarengan ku dulur apan meureun di mana aya kakususah teh aya batur pakumaha jeung ayi tak kitu maka ulah boga gengsi ai kitu dipiwarang ngalihkeun gunung Patamanan Sriwedari nu aya di puncak Gunung Utara paragi niisna Hyang Wisnu di sawarga ai maneh seuri kalanya renge ya Kang teh keur bingung Rayi ya atuh ai manusia mau bisa naon Kang ngaran-ngaran manusia diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan leres yen urang mah hirup teh teu bisa naon-naon nu matak ulah waka ngaku sombong oge ulah boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing pagagahna teh eta leres tapi dabongan urang teh manusia ai manusia teh nu dimulyakeun anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan tuh geuning diunggulkeun tibatan makhluk-makhluk anu sejenna bener ai kitu ayeuna mah da moal heseun lamun diperdih ku urang asa urang ulah lepas tina pengabdian jadi hamba na anjeunna leres bujang hinga ngayakeun bumi langit sawarga neraka sareng eusina akang nu anjeunna mah dateungan ngedekol-dekol acan cekapukun payakun kaituna ngayakeun bumi langit sawarga neraka teh Kang cekap kukun teu ngedekol-dekol acan maha dina sagalana
Sumuhun kula. Saha teh nu kagungan urang anu ngajadikeun urang kadinya meredih Daya deui. ngan saat-sana meredih di dieu ulah leupas tina pengabdian ka anjeunna. Wallah eta kula. Heuda akang mah rek ngabdi kumaha atuh rumah sajelema kotor. Sumuhun nu mawi pang bagja-bagjana hirup upama eta jalma geus bisa ngabersihkeun hatena. Rumasakeun heula dosa gerahayu jeung ayi urang kaitu ayeuna. Ka mana? Ka puncak Gunung Untara. Ngomong teh ka mana karep. Mending gampang. Sabaraha bulan ti dieu kaitu? Teu ngukur bulan atuh. Akang palai kaitu teu. Da pangulinan ayi kayaknya teh sok lungak-longok. Eta ayeuna mah. Bener teh ngomong teh. Leres. Yuk, urang kaitu ayeuna. Make kendaraan naon? Moal heseun anjeunna mah. Carana. Nya ina mah ulah seueur saur Kang kalieur-lieur kege bisi aing geus jadi omong masuk loba pisah pamadegan sok beda paham. Sanajan jeung dulur oge. Sanajan jeung dulur lain mah kanyataanna we sok akang peureumkeun soca. Rem gugu ayi gitu. Gugu ayi tepungkeun panangan akang jeung leungeun ayi. Urang usir. Cikan. Peureumkeun socanya ngan syaratna dina manah poloskeun. Ulah hayang komo emung, ulah wani komo sieun, poloskeun we. Pusirkeun paniatan. Eta kejadian akang dipusir dayeuh tadi ulah ngajung jurigan kana pamaksudan akang dina hate. Ulah kaririwaan kademu. Bisa jadi ririwa engke jadi bahaya akang baka moal nepi ka itu. Siap. Lajeng wae sok rasana dudu dendawa samanea. Doh, ieu inggih. Parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani kalayan parantos muka sapa. Tobros paningalina. Teu aya tedeng aling-aling. Sanajan bentukna kieu si horeng. Menteuna pangeran ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Ini bari cicing lumampahan teu ngalengkah. Doh, ieu inggih. Perwatek ilmu kasucian, ilmu danar-danar. Leres. Nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng. Kitu kersaning Maha Agung. Inggih. Sakedet netra ieu dua insan parantos aya di Patamanan Sriwedari di puncak Gunung Utara. Kang, ieu sok bentakeun eta soca akang. Sakit. Wah, eta. Daerah ningali aduh kaget daerah ningali Patamanan kaget tunirahan ningali Patamanan dendera ingkang ngalaga dendera ingkang ngalaga aduh sok rasana tersangka maneh ti mana menang ilmu kieu. Aya we Kang. Luar biasa
sokrasana tak gitunya ieu nepi ka endah kieu Deh, loros. kembang-kembang warna-warni di papaya semalar pantes itu teh naon cai mungsrat kaluhur teh air moncrot air mancur geningan di balongna itu lauk rupa-rupa eta teh okoy nya Kang maneh minang ka dieu nya kitu ai nuju eta masuk ka dieu we kitu jeung saha sakieu we luar biasa tata kumaha ayeuna bisa maneh minahkeun ieu taman ka hiji tempatnya tak kuloneun puseur dayeuh nagara Maespati di dinya aya tanah anu lega paratos aya widi Sanggalendra ai kaula mah teu tiasa naon-naon nya urang meredih we kanu kagunganana Leres. manawi bahan peledak aya bahan peledak manawi bahan katampi bener ngomong teh Kang moal heseun anjeunna asa pareng naon kayang tangtu pareng Leres. mangga we akang mah gerak kulem da panginten akang mah capek Paratus katinggal kulan pokona ayeuna jam 7 wengi subuh parantos aya di ditu we teh bener maneh teh ngomong teh nah ari akang teu bisa Kang teu bisa dicaritakeun da anu nyaritana di jero gaib akang membahet bareto geuning aya nyaritakeun ngeunaan hate teh kala nyebutkeun bid'ah karai teh dianggap jalma stres padahal cekolot geuningan putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi samping batik tetungtungan diketek teu dipihane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega itu geuning itu kolot baheula mah teh nyeta kamu teu ngarti teh nu kitu teh nyata eta bongan akang ieu budaya urang teh geus dileungitkeun geus dilengitkeun jadi we kitu jadi we akang teh mopohokeun kana budaya urang cing emut Kang abad hiji bangsa bisa diukur tina budaya nak mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana leres ai budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban leres nyai can ngartos mamangga we kulem keune-keune ya kedeui lah kewe ngadongeng mangke deui kedeui da percuma ieu mah dongeng percuma ayeuna mah sok Kang kulem keune ditu nya dah Kang teh tunuh ieu teh nuhun mah Sokrasana menekungkan Maha Agung mujabrata kahyang Maha Sukma meremkeun sosana Rap sedakep sinoko tunggal mateni babahanan satur dria catur opat dria angen-angen sir budi cipta rasa tenat tina manahna dikir doh yengki eling kanu kagunganana abdi nyalindung kaloh tina pirang-pirang godaan setan nu dilana kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib
ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah urung mancur ing datulah Gusti nedak papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung taning damar hurung moncorong taning sarengenge kadia bulan 14 saang padang narawangan saangna ku Allah sadaya sangkarna dewa parosa sangkala enta kala enti sangkala menta kala mentigara sangkala kala ruwata sangkala kala mandesa pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang angan siksari ning gampang saniat niate gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa pangandek pangancing rasa barabai kemang kastori sapa menutkin luran sapa nejati nekanan angin kastori ngakiliwir nyambuang sanagarana sapa menutkin luran sapa nejati nekanan hayam reang kongkorongok tawis wengi bade kagentos ku siang leres bur berjalma anu bade ka pasar boh anu mulih ti pasar tenan yakin kitu kersaning maha pangasan ieu patamanan Sriwedari parantos ngalih kakulonan puseur dayeuh Maespati atuh dina braina balebat sadayana resok jalma aya hiji patamanan anu endah sorak kenal dia wah aya patamanan batur aya patamanan batur iya alah Gusti ieu geuning bulan ditu geuning nagara puseur dari karaton teh sumuhun Kang Akang geragugah kayaknya tingali ari ieu di mana kaget konairah kan ningali sok rasana kaget konera ningali konera ke ingkang ngalaga kaget konera kan ningali patamanan wis kena tihin pinasti kersah yang wedi kersah yang wedi